Tasman. Borang ngabodor saka inget. Ya, aya ceritanya aya hiji nini nya nini teh keur cicing we di sisi jurang eta teh jerona 100 meter mah. Oh jadi urang kitu. Oh, bari bulak-balik we nini teh. Bari opat salapan. Budak orang ningali nini teh kunaon dan cicing di jurang, sisi jurang. Bari ngomong opat salapan penasaran kan. Disampeurkeun we ku pemuda eta teh. Ini sih kan kalau bulak-balik we 4salapan. Eta ini teh ngomong langsung ngajongkolokeun eta pemuda kana jero jurang. Bari ngomong 50. Si orang udah nganggap apa aja tadi ke 48 urang nu digebruskeun. Urang ngabodor saka ingat. Nah, sasakala sapedah ya. Jadi baheula mah sapedah teh ngaranna teh kareta. Jadi numpakan kareta. Hahehohe. Ditanya we ku nu ngaliwat teh. Naon cenah meuni? Haheho kitu cenah meuni jengesang. Capek dah. Tadi ngaranna nepi ka ayeuna eta kareta teh Sapeda. Borang ngabodor saka inget. Ya, kadang ngerumpul. Dongeng mah, Pak. Dongeng anyar. Aya dongeng anyar ya. Cicing kumaha caritakeun, Pak. Jadi, kita ulin ka imah baturan. Baturan teh boga anjing. Anjing mah teh ngarti. Pinter itu? Pinter. Oh, jadi urang teh datang. Aya anjing eta teh. Dogi. Ai si ade aya. Eta aja mah. Eueuh, keur kaluar. Oh, nya. Ari si ibu. Oh, aya. Si bapak. Oh, aya. Si ibu jeung si bapak pernaon. Saatnya boranget ngabodor saka inget. Asal usulna kaca spion. Jadi mitina teh barat mobil motor teh cenah spionan. Hiji waktu aya hiji supir jeung kenekna keur mari. Jadi tiap arek mengko, tiap arek parkir teh sok nanya kasih kenekna teh. Da kenek mah teh ngaranna teh Sioyon. Spion. Tah pas geus harita kakarek we aya mobil teh tan kaca gigiran karena sok nyebutkeun spion. Tah di ngaranaan we si eta kaca teh kaca spion. Ngabodor saka inget. Ya, ngapal? Sakti kopeh aing. Sakti kumaha? Nu ngaranna kopeh nya biasa we dipake dina sirah ari maneh. Beda anak ieu mah kopeh wing mah. Lamun urang keur hareudang, ieu kopeh sakti. Tinggal dikieu-kieukeun. Tiis karasa. Oh, tiis. Tiis. Tah, eta lamun keur katirisan, karikiekeun we kopeh ieu teh. Terus Tah, urang nu kikituan. Insyaallah 2 jam ge ngesang euy hareudang. Borang ngabodor saka inget. Ya, Pak Haji nya dionang rapat. Di imah RW. Walaupun Pak Haji mehena keur nyeri beuteung, tapi maksakeun datang ka eta riungan. Pas keur ngariung, Pak Haji teu kuat hitut. Nepi ka keluar jeung bukurna. Bingung teh Pak Haji. Cenah RW ku Pak Haji beuli lah cenah ieu karpet teh. Wah, Pak Haji. Nya Pak Haji mah cenah jalmi beunghar mah nya cenah meser karpet abi lecek. Saya welah 2 meter cenah Pak Haji moal Pak Haji isi nabi mah cenah ngaicalna. Nah, sakieu tah cenah. Sakieu sa Pak Haji, sakieu we cenah. Sok teuk ayeuna cenah. Itu moal Pak Haji. Ya, RW petit sia mah. Podolan gua aing. Itu nya mah geus modal mah na. Borang ngabodor saka inget. cek boga dongeng naon ya di boranget ya. Apa teu kunaon urang ayeuna make kopiah we.
Teu apal euy. Bisi teu apal, ieu kopeah teh mahal euy. Mahal kumaha. Kamari aya nu nawar 50 juta teu dibikeun tah ku urang. Laku we maneh mah. Di aya nu nawar 1 miliar teu dibikeun. Oh, pira ge kopeah nu kieu atuh. Loba di pasar baru ge 20 ribuan. Masalahna ya anu nawarna 1 miliar teh hayang jeung hulu-huluna. Urangna ngabodor sakaingat. Ya, aya carita kuda, jagong, jeung jamu mede. Ngobrol cek si kuda deh. Kasih jagong. Hei jagong, nah maneh kok di baju, tapi bulu ka mana-mana. Cek si jagong kasih kuda daripada maneh ongkoh make sapatu. Ari awak buligir. Eta cek si kuda nemah deui leuheung keneh urang mah sakieu. Daripada si jambu mede. Ari awak bersih, ai bawa nongtot. Urangna ngabodor sakaingat. My Kopeah, My Adventure. Di mana ada kopeah? Di situ ada job. Hai, Naon. orang kamari kan mudik ke Sumedang, naik bis kota, Nah, teu make motor atau mobil gitu. pan geus dijual. Nah, lupa pas saya ajeng pamajikan godok ini. Oh, naik bus we. Bos, tara naik mobil teh, wing depan lieur. Aduh, jauh murah lah yang utah. Heeh. Eke resek teu mawa, bingung. sia. Lumpuh rampa. Ingat kana kopeah? Iya, kana kopeah we cinta kana. Penyelam. Penyelam dari luar lieur. Borolo we. Iya, nepi we. Heeh. Nah, terminal Damri pakai kopeah teh. Poho we. Nyaho ngaparabai. Iya. Tahu.